Sakadang kuya jeung sakadang monyet ngala cabe. Di hiji leuweung kacaritakeun aya sakadang kuya jeung sakadang monyet nu geus lila sosobatan. Hiji mangsa sakadang monyet ngajak sakadang kuya ngala cabe di kebon patani. Harita cabe di kebon patani teh geus arasak jeung bareureum matak ngaroy. Sakadang kuya, urang ngala cabe yuk di kebon patani. Alim sakadang monyet masuk gandeng kete ditewa ku patani. Ih moal, da cabe nage ararasak jeung bareureum bangun nu amis pisan. Nya atuh hayu kuring ge kabita ari kitu mah. Satepina di kebon patani, maranehna ngarasa kasima ku cabe nu euceuy meujeuhna alaeun. Maranehna rerencepan asup ka kebon cabe nu tempatna teu pati jauh ti imah patani. Wah, loba pisan cabena. Hayu sakadang kuya urang petik sing loba pisan. Ulah tarik teuing sakadang monyet bisi kadengeun ku petani. Suhah lata-lata, suhah lata-lata, suhah sakadang monyet gandeng. Sakadang monyet, suhah lata-lata. Di tukangan imahna, patani kermelak benih kembang. Sabot kitu, manehna ngadenge aya sora haliwu ti kebon cabena. Patani geus curigaeun, pasti aya nu mauk cabena. Asa aya sora ti kebon cabe kuring, boa-boa aya nu rek ngabangsat, pangkawarah. Barang nepi ka kebon, patani ambek lantaran ningali cabena keur dipetikan ku sakadang kuya jeung ku sakadang monyet. Rek naraon maraneh di kebon kuring? Rek mau cabe nya, hah? Entah patani, ampun, ampun. Bakat ku sieun, sakadang monyet lumpat satarikna ninggalkeun sakadang kuya nu leumpahna boyok pisan. Sakadang monyet, woi, tungguan kuring, woi. Rek ka mana maneh hah? Dipencit sia ku kuring. Gancang carita, sakadang kuya dikurung ku patani pikeun dipencit isuk-isukna. Tangtu bae sakadang kuya ngarasa sedih jeung nalangsa, katambah ambek ka sakadang monyet nu geus ninggalkeun manehna waktu kanyahoan ku patani. Duh Gusti, teu nyangka sacongo buung geuning kuring teh bakal pondok umur. Kabina-bina maneh sakadang monyet. Keur kitu datang si sakadang monyet. Si sakadang kuya boga ide pikeun ngabobodo sakadang monyet nu geus talenges ninggalkeun manehna. Sakadang kuya, keur naon maneh di dinya? Puguh kuring terek dikawinkeun ka budakna patani, mani geulis teh pisan. Baru maneh teh arek dikawinkeun lain rek dipencit. Ih, lain. Mun rek dipencit mah atuh tadi ge kuring geus paeh. Oi. Atuh mun kitu mah kuring ge hayang. Urang hilian atuh kuring anu di dinya. Teu bisa kitu atuh. Ari tadi maneh ninggalkeun kuring lumpat sorangan. Nya hampura atuh da kuring teh reuwas. Jadi we poho matak ayeuna nyusul ka dieu oge. Nya sok atuh ari kitu mah dihampura. Ngan sameme maneh asup maneh kudu nganterkeun heula kuring ka sisi leuwih. Sakadang monyet tuluy nganterkeun sakadang kuya ka sisi leuwih. Sanggeus kitu sakadang kuya ngarasa regreg lantaran geus bebas tina kurungan. Sedengkeun sakadang monyet balik deui ka imah patani.
Sakadang monyet ngarasa guligah jeung tegenah sare bakat ku bungah isukna arek dikawinkeun ka budak patani anu geulis tea. Isukna si sakadang monyet nempelan budak patani nu aya di buruan imah ti kajauhan. Teu lila patani jeung budakna datang nyamperkeun kurung. Abah, geuning eta mah monyet lain kuya. Har, nah jadi monyetnya. Boa ieu teh sato kajajaden kitu. Gusti, paralung teuing kudu ngadahar daging sato kajajaden. Urang piceun we ieu monyet teh bah saradieun. Nya nyai, urang balikeun ka sisi leuwih sugan moal datang deui ka dieu. Akhirna mah si sakadang monyet teh dibuang ka sisi leuwih. Si sakadang monyet oge rumasa naon sababna sakadang kuya ngabohong ka manehna. Lantaran manehna geus tinggalkeun sakadang kuya dina kayaan susah. Di leuwih sakadang monyet panggih jeung sakadang kuya. Maranehna tuluy silih hampura lantaran pada boga salah. Maranehna hirup akur sauyunan deui.